Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anu ka opatnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak, dung dung, das. Harita Mang Karmin geus ngabebengkang di luhur lemah, sedangkan si Openg nu jadi anakna harita geus meh 2 kali bisa ngabinasakeun lawanna ku cara dibongohan. Kiwari si Openg keur adu hareupan jeung Karaman anu katelah si Ekoy, tapi gelut si Openg jeung warga Pilemburan paanggang. Najan si Openg teu bisa main po, tapi ari hatena pinuh ku kawani mah teu burung bisa gelut jeung bisa ngariweuhkeun lawan. Tapi nya kitu ari anu teu boga jurus mah gelutna sakahayang. Si Openg jadi mindeng kateteran. Hei, nasa ngaran ilaing deuleu. Nah sia menilingas-lingas teuing pikeun dipodaran si jurig, cek si Ekoy. Nah make nanyakeun ngaran sagala euy, siga palebe wae maneh mah anu keur nalek nu rek kawin, cek si Openg. Nya ulah kitu deuleu, aing hayang nyaho ngaran ilaing sia. Apanan ari geus nyaho mah bisi panggih di jalan ku aing ilaing rek ditawaran ngopi si jurig, cek si Ekoy. Nya sok atuh urang siliwanohkeun diri heula nepangkeun nami sim korong nami sim kuring Openg alus ngaran teh euy, nyurup jeung rupa anu goreng patut. Ulah sok ngahina atuh euy, anu penting mah uing jalma bageur henteu dolim ka batur. Nah ari maneh saha ngaran euy? Ngaran dewek si Ekoy Patrioy, halus dengar dewek.
goreng patut sia siga tukang koruptor sia mah beges ulah nyaribit nyambit koruptor sagarupa deuleu ari manerek gelut mah hayo maju sia tampolong bae belut Italian tong melong wae gelut sakalian deuleu sia hayo rasakeun ya hiat jeleng si Ekoi harita narajang ngahaja teu ngagunakeun pakarang sabab ngarasa boga lawan anu lemah. Si Openg oge tacan mesat bedogna lantaran musuh teu ngagunakeun pakarang sauhiu si Ekoi noncokeun pereupna ngarah kana beungeut si Openg rikat nadahkeun dampaleungeun hiu beuk dayagdag si Openg ngadayagdag lantaran eleh tanaga jeleng si Openg ngagajleng narajang tajunganana ngagunakeun suku katuhu ngarah kana iga burung si Okoi hiuhu si Okoi rikat nadahkeun leungeunna dak dayagdag si Openg ngadayagdag nalika si Openg ngadayagdag si Okoi rikat nyusul tepus hiuhu suku katuhuna nyeleber rek ngarah kana iga burung atuh si Openg gancang malangkeun dampaleungeunna di hareupeun dada beuk dayagdag jengkang si Openg ayeuna mah ngajengkang kadorong ku tanaga lawan nempo si Openg ngajengkang si Okoi asa menang angin cakakak si Okoi seuri peng 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 geuning maneh teh eueuh pangabecus ya deuleu tadi eleh pangabecus tadi eleh ku si Saptaji ayeuna eleh ku dewek si jurig cek si Ekoi semu ngaledek si Ekoi mah teu apaleun lamun sabenerna si Openg geus hasil maehan dua urang karaman sok sanajan ku cara dibongohan si Openg anu ngabebengkang harita ngahaja teu usik-usik api-api kapayahan atuh si Ekoi panasaran harita laju ngadeuketan barang geus deukeut harita sukunan najong kana suku si Openg tujuan mah ngaguyahkeun tapi si Openg cicing bae najan sukuna rada nyeri ditajong ku si Ekoi sia geus pae peng pae hayu urang gelut deui atuh peng sia teh peng pae sia teh cek si Ekoi tuluy dongko tapi barang si Ekoi rek dongko si Openg langsung meta leungeunna ngarabut bobogaan si Ekoi satarikna anu kabeneran si Ekoi teu make celana jero cawet berat walau aduh si Ekoi ngoceak ngejerit maratan langit ngoceak maratan jagat tuluy ngalenggerek kapiyuhan kurinjal si Openg gancang cengkat tuluy nangtung geus kitu luah keliuk neangan batur anu tadina keur tarung campung tapi batur-baturna geus eleh kabeh urang lembur geus loba anu binasa sabaraha urang mah kalabur ninggalkeun pakalangan sedangkeun para karaman harita geus asup ka pilemburan geus ngaranjah harta jeung ngaganggu para wanoja anu ngora si Openg ras ingat kana nasib bapana harita ret ngalieu kabeh kidul anu tadi kur tarung bapana ngalawan Ki Jamrong di beh kidul katempo aya nu keur hut-het gelut kacaangan ku cahaya bulan geus tegoe hati si Openg mah geus pasti anu keur gelut teh bapana si Openg harita lempang ngadeuketan ka nu keur tarung tetela bener bapana nu keur tarung teh nyaeta Mang Karmin anu keur adu hareupan jeung Ki Jamrong sanggeus ngagunakeun jurus pamungkasna nyaeta jurus maung panungtung ayeuna Mang Karmin mesat pakarang andalanana nyaeta bedog Ciomas si Wajageni ari Ki Jamrong teu ngarasa gimir sabab dirina geus bisa ngukur kana kakuatan lawan Ki Jamrong teu ngarasa perlu dirina ngagunakeun pakarang Ki Jamrong cukup ngawangun jurus andalanana jurus karud ngamuk hiat jeleng Mang Karmin loncat bari ngahembatkeun bedog ngarah ka Ki Jamrong Ki Jamrong rikat ngagiwar bareng jeung kitu
sukuna meta nemprang suku Mang Karmin. Hiuk beuk keuna kana muncangan solonton. Mang Karmin nyolonton. Ki Jamrong teu miceun kasempetan gancang metakeun deui sukuna ngahancat tonggong Mang Karmin. Hiuk beuk aduh solonton bro. Mang Karmin nyuksruk kana lemah. Culung harita Ki Jamrong loncat maksudna arek ngajejek awak Mang Karmin ngan celeng kabur aya nu loncat ngahalangan anu tetela si Openg. Ya si Openg ngadekeun bedog mintulna ngarah ka Ki Jamrong, tapi Ki Jamrong rikat nyepakeun sukuna kana dada si Openg bari dibarengan ku tanaga lapisan. Hiu judak tajungan Ki Jamrong nanggal pisan kana dada si Openg. Atuh bogoe si Openg harita langsung ngageblag tuluy ngajengkang ngalang gerak laju kapiuhan teu inget di bumi alam. Ari Ki Jamrong harita ngadeukeutan Mang Karmin anu geus teu bisa hoja. Teu anta parah deui Mang Karmin direyak beheungna. Atuh pugoe Mang Karmin jadi burial buncelik leungeun jeung sukuna kekerejetan. Kerak kadenge tulang beheung Mang Karmin ngeriak potong. Dihin pinasti anyar pinanggi Mang Karmin mulang ke alam kalanggengan ku cara dibinasa ku Ki Jamrong. Mudah-mudahan iman Islamna ditampi digolongkeun jeung para syuhada anu maot lantaran ngabela lemburna tina kajahatan balad Karaman. Sokomo maotna dina bulan Ramadan kaping 15. Wani-wani sia ngalawan kain nya kapaksa we ku aing dipodaran sia Karmin. Coba lamun tadi teu ngalawan ku aing moal dipodaran sia paling ge dibawa pamajikanana. Cek Ki Jamrong ngalenggak seuri tuluy jojogedan persis siga Donald Trump anu atoh jeung jiga DPR anu bungah kulantaran tas naik gaji jeung boga tunjangan. Geus kitu brebet Ki Jamrong lompat asup ka pilemburan nuturkeun balad-baladna anu geus leuwih ti heula nyaksrak ngarampid ngebadog ngabangsat ka lembur. Di tengah lembur kadenge sora nu pating jelerit pating koceak awewe jejeritan budak caleurik patarik-tarik aki-aki jeung nini-nini pating gerewe. Ringkit kabeh euy, bawa nu aya di jero imah bawa. Emas, perak, beas, pare, domba, sapi, kerin. Cek si Saptaji marendah ka baturna. Ari anak hayam bawa ulah Kang. Jengkol bawa ieu, jengkol. Pokona bawa kabeh. Ulah aya nu disesakeun, ingon-ingonna bawa. Awewe nu ngora keneh bawa. Lumayan euy, keur tambah tiris di markas, bawa. Cek si Saptaji marentah. Para Karaman tindakanana kejem telenges taya ras-rasan. Harta banda milik urang lembur dikerid dikumpulkeun arek dibawa. Anu ngalawan langsung dipaehan. Nini-nini ditajongan budak leutik oge anu teu bisa ngalawan dibanding-bandingkeun. Sedangkeun Binoneng nyaeta indungna si Openg harita kacida gempeurna rawah riwih di jero imah ngadenge nu pating jelerit teh. Aduh, geus moal salah deui ye. Aya Karaman, kumaha atuh? Da ka mana ari Kang Karmin jeung si Openg ka mana ieu? Cek Binoneng inget ka salaki jeung anakna. Keur kitu kadenge anu gegedor kana panto. Buka pantona. Dibuka atawa diduruk ku aing imah teh ye, buka. Cek eta sora ti luar imah. Anu tetela Ki Jamrong pisan. Atuh puguh Binoneng beuki ngadeg-deg di jero imah. Teu lila, buak. Pantot teh ditobrak ti luar ku Ki Jamrong. Atuh nalika panto geus kabuka. Cakakak.
Ki Jamrong langsung ngagak-gak seuri. Cek aing oge buka-buka. Lamun teu dibuka, keun nya kapaksa dibuka ku dewek. Ari lain saha euy, geulis keneh geuning geus klot-klot oge euy. Cek Ki Jamrong bari mencerong ka Binoneng. Ampun, ampun. Binoneng ampun-ampunan bari ngangkat leungeun. Geulis keneh euy. Sigana can liat ge nya. Aduh, jigana pedog kene ye siga taleus Sumedang. Cakial jigana cakial. Ayeuna mending milu jeung dewek si Ayu, hayu milu jeung dewek. Cek Ki Jamrong bari ngadeukeutan Binoneng. Atuh, Binoneng beuki ngaleleper we. Meh we ngompol bakat ku sieun. Ari Ki Jamrong beuki deukeut. Geus deukeut, kap. Newak leungeun Binoneng. Geus kitu, sat. Binoneng diusapan. Lemes gene euy. Ieu lemes gene kulit. Cek Ki Jamrong. Geus kitu regeyeng. Binoneng dipanggul, tuluy dibawa keluar. Binoneng teu bisa ngalawan. Nu aya awakna leuleus. Taya daya tangan pangawasa. Binoneng dibawa ke tengah lembur. Dikumpulkeun jeung para wanoja nu sejen. Geus aya di tengah lembur Ki Jamrong marentah ka balad-baladna sangkan gancang mulang. Atuh geus kitu mah bring we. Para karaman teh ngabring bari mawa hasil anu lumayan mencekil. Para wargi sadayana. Bulan anu kakalicesan jeung bentang anu baranang di Jomantara jadi saksi kana katelengesan gerombolan garong anu ngaranjah ka lembur lengkong kulon. Bulan lir anu milu Tunggara, bentang lir anu milu Nalangsa. Cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas milu ceurik. Sapangeus lembur kabeh gempar jadi korban harta, korban banda, korban kehormatan jeung nyawa. Kadangkala katempona ku urang mah Gusti teh teu adil. Kunaon jalma anu miskin sok jadi korban, kunaon rakyat leutik sok jadi tumbal kasarakahan tinu kawasa. Tapi Gusti Maha Adil, di setiap musibah jeung kajadian pasti sok aya hikmahna. Kahirupan lir ibarat dongeng anu garis takdirna geus dicatat ku dalang. Lain dalang anu teu adil, tapi para kaum dangu anu tacan apal kana cucungna lalakon. Gusti geus nyadiakeun sawarga pikeun jalma-jalma nu sabar nalika diuji ku bala bencana. Gusti bakal ngaganti setiap karugian anu karandapan. Asal syarat kudu ridho jeung sabar kana papasten anu geus dicatet ku Gusti ti Lail Mahfudna. Bulan akhirna nyumput ka langit kulon. Bentang ngariles laleungitan. Kasilih ku panon poe anu sumirat medal ti tebeh wetan. Brai, caang, peuting kasilih ku beurang. Si Openg anu kapiuhan teu inget di bumi alam. Nu aya di kebon eurih harita ngulisi. Brai, panonna beunta, laju gigisik. Si Openg langsung sadar kana kaayaan. Dirina anu tadina tas gelut jeung karaman. Ganjang si Openg cengkat sabab ingat kanu jadi bapana. Tapi nalika si Openg cekat, panonna langsung ningali ka bapana anu nangkarak bengkang geus eueuh nyawaan. Culung! Atuh si Openg gancang loncat ngagabruk bapana. Bapak! Pak! Kudang Pak! Pak! Bapak! Bapak! Pak! Kudang Pak! Bapak! 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 Bapak ieu udang Bapak! Cik si Openg bari ngageuing-geuingkeun awak Mang Karmin. Tapi awak Mang Karmin oya gabe, da pugu geus jadi layon taya nyawaan. Bapak! Pak!
Si Openg ngajerit nyambat bapana. Ayeuna mah geus apal yen bapana geus tilar dunia taya nyawa. Cukup lila si Openg ngagugulung awak bapana bari dicengcerikan. Sanggeus hatena rada teteg, regayang layon Mang Karmi dipanggul ke si Openg, tujuan rek dibawa ka lembur. Barang nepi si Openg ka hareupeun imah, manehna kacidaruasna. Sabab panto imah geus ngageblak hancur, rujad. Atuh gorowok, si Openg ngagorowok ngagarawan indungna. "Mak, mak, ieu si bapa mak, mak, manoneng, mak." Cek si Openg, tapi taya nu nembalan. Si Openg ngajorowok deui, angger taya nu nembalan. Akhirna si Openg asup ka jero imah. Tuluy layon bapana ditunda di tengah imah. Geus kitu si Openg lempang muruh ka kamar nu jadi indungna. Bari terus gegerawan nyabit-nyabit ngaran indungna. Sedangkan hatena geus boga kayakinan pasti indungna geus jadi korban karaman anu didiluguan ku Ki Jambrong. Nepi ka kamar, si Openg keluar, laju maju ka dapur. Di dapur tuluy keluar ngurilingan imah, neneangan indungna, tapi lebeng geus eueuh di imah. Geus kitu si Openg balik deui ka jero imah, tuluy andiprek gigireun layon bapana. Hate si Openg harita bener-bener asa bubuk hancur, alam dunia asa tibalik kiamat inggeung. Cukup lila si Openg nyengcerikan layon bapana. Tapi sanggeus hatena ngarasa teteg, jung si Openg cengkat tuluy ngalengkah keluar ti imah. Maksud arek menta tulung kata tanggana anu keur punten. Maksudna rek menta tulung kata tanggana keur mulasara layon nu jadi bapana. Imah nu pangheulana didatangan teh nyaeta imahna Mang Hedi. Tapi imah Mang Hedi pantona geus ngageblak jeung subung siga taya jalmaan. Si Openg ngagenteraan Mang Hedi tapi taya jawaban. Geus kitu leos si Openg ngaleos ngajugjug ka imah Mang Ujang. Sarua di pantona rujad jeung taya jalmana. Antukna unggal imah dipapai tapi hasilna sarua. Urang lembur geus areuweuh, geus teu nyesa, geus subung, sepi jempling unggal imah di eta lembur lengkong kulon. Malahan si Openg manggihan sabara urang jalma anu geus jadi layon. Aya oge layon barudak anu pikawatireun. Tidinya si Openg sadar yen anu kamusibahan teh lain dirina wungkul. Tapi salalembur malahan batur mah aya nu maot sakulawarga, korban tindak laku kakejeman karaman. Sanggeus ngarasa taya jalema anu bisa dipuntangan tulung, akhirna si Openg balik deui ka imahna. Teu nolih kana rasa kacape, ganjang si Openg mulasara layon bapana ku sorangan. Layon dimandian, tuluy dibungkus ku lawon bodas saaya-aya. Malah suku nama dibungkus ku samping kebat da teu boga boeh pikeun nyampurnakeunana. Sanggeus dibungkus teu poho layon bapana disolatan. Geus kitu si Openg ngagali kuburan di buruan imahna. Sanggeus rese ngagali kuburan, layon Mang Karmin dikurebkeun. Katempo badan si Openg geus jibrug ku kesang badag kesang leutik geus ngaragajag maseuhan awak. Tuurna katempo noroktok, awak mah capek tapi teu dirasa. Sanggeus beres mulasara layon nu jadi bapana, tuluy weh kuburan teh ditanceban awi tetengger. Geus kitu diauran kembang meunang ngalati buruan. Struk si Openg terus andiprek leungeunna nadah ka langit. Si Openg ngadunga kanu kawasa munajat kanu Maha Agung bari murbutkeun cimata. Si Openg nyuuh kana kuburan teu asa nahan kasedih anu pohara, sedih kin-kin tunggara
cuklek leuweung cuklek lamping taya indung taya bapa barang keur kitu teu kanyahoan karena tak-tak si Openg aya anu ngaragamang tuluy tak-tak si Openg ditepakan tapi si Openg teu paduli sabab hatena keur kabawa palid ka alam kasedihan. Keur kitu ngong kadenge aya sora nu ngomong sora saurang aki-aki tapi mampu ngagenterkeun hate si Openg anu keur kalut. Jalu inju aki geus ulah gamelinaan ulah ngagugulung wae kasusah jeung kasedihan teh Jalu. Ayeuna mah zo geura udang geura leumpang urang kudu lu mampah deuleu Jalu. Cek eta aki-aki nu aya di satukangan si Openg. Red si Openg ngalieu tuluy neuteup ka si aki. Si Openg kerung sabab ngarasa teu wawuh ka eta aki-aki. Oh, aki teh saha? Jeung urang mana ki? Cek si Openg. Agi mah urang gunung, urang kampung bau lijung deuleu Jalu. Kebeneran agi teh keur ngaliwat ka dieu. Balikeun tas di pasar, tas beuli bago. Geus jang, ayeuna mah ujang mending milu we jeung agi. Ayu, urang lumampah ka padumukan agi. Cek si aki bangun anu karunyaeun ka si Openg. Najan tacan wawuh tapi hati si Openg yakin eta aki-aki teh jalema bener jeung sigana lain aki-aki biasa kaciri tina wandana jeung kaciri tina sorot matana anu seukeut. Oh, mangga ki uing ngilu ki cek si Openg bari unggul. Syukur aduh daek ngilu gagi mah ayu gase saha ngaran ujang deh saha. Oh, abdi mah pun Openg ki alus ngaran teh alus ngaran Openg wanogeun ngaran agi mah Boeng. Pangajerkan agi di puncak Gunung Goong. Cek si aki anu ngakukeun ngaran Ki Boeng anu padumukanana di Gunung Goong. Sanggeus ngobrol sakedeung akhirna si Openg daek milu kaki Boeng. Nya geus kitu mah bral we. Duanana arindit leumpang ngajugjug ka Gunung Goong. Sapapanjang jalan Ki Boeng ngajak ngobrol ka si Openg. Sakapeung obrolanana dicampuran ku heureuy ngahaja ngahibur kana langsaan si Openg ngarahan teu sedih teuing. Atuh si Openg jadi kahibur hatena ngarasa reueus ku Ki Boeng. Lumampah ti lembur lengkong kulon nuju ka Gunung Goong teh miakeun waktu meh sapoe. Wanci magrib Ki Boeng jeung si Openg karek nepi ka suku Gunung Goong. Ki Boeng ngajak heula reureuh ka si Openg di sisi walungan. Sakalian arek mandi ngarah awak jadi seger. Sanggeus cukup ngareureuhna Ki Boeng tuluy ngagejebur mandi ka wahangan kokojayan di tengah leuwih. Si Openg nurutan sabab maena oge ngarasa hareudang jeung bayeungyan. Sanggeus cukup mandi Ki Boeng jeung si Openg tuluy salolat magrib dina luhur batu nemprak. Beres salat Ki Boeng nyieun obor tuluy ngajakan deui lumampah ka si Openg muru ka puncak gunung. Tapi nalika duanana pada neruskeun deui lengkahna teu kanyahoan na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.